uak berarti tah babaturan Bung Karno kula nilai kula pernah pamprok jeung Bung Karno keletik tahun bangsa 75-an lah amprok jeung Bung Karno ngobrol di dia tadi ngobrol supaya tuh Bung Karno wallah wah itu pokoknya aing mah ngobrol bae jam 11:30 sampai jam 12 debat kan jeung Abah lamun uak menang alo ngaji ka uak mun uak eleh uak ngaji ka alo nah naon wa ieu masalahna debat sapoe maka hartikeun 2 poe maka hati masalah ikam lupa 4 poe geus bisa didengekeun teu ngadengekeun nongko carita kedua uak teh eleh timiti ngabahas syariat ngabahas tadikoh ngabahas hakikah eleh uak ngaji bahasa mah kitu kiai eleh teh taslim kuari mah masalah sapeker bae sababaraha kali eleh sugan taslifin kredit geus sabaraha kali eleh sugan taslim malah nyeun soru iya tuh di akhir zaman lokon sekarari itu nah di debat-debat atau ayeuna dia kiai nu boga sorum ulah sok kitu cenah kiai mah kitu bae aing kada mesti ditanyakeun ku pangeran teu ngabahas aing ngabahas itu ya tah nyaritakeun riba bunga bank riba debat berbagai dalilnya na ngadebatna tarurun ayat-ayat hadis-hadis kanjeng Nabi eleh tapi tetap aja dipertahankan riba teh ya dipertahankan maki uci mau kemajuan nguturkeun jana moal maju negara aing mah carita lain nyaritakeun maju negara jeung sia nyaritakeun ge halal jeung haram maju jeung teu maju mah urusan hulu sia leg-leg ku sia beres ieu sakitu bae oh teu nuturkeun kos kitu mah negara bangkrut sakieu ge make riba bangkrut goblok itu bangkrut ku negara padahal konsepna negara bangkrut konsepna sadunya negara kudu bangkrut lamun henteu menyalahgunakeun pajak bisa kos kitu kan pajak tarikan terus deuk di mana bangkrutna negara tanyakeun ka ahli negara kudu bangkrut negara moal sadunya moal kudu bangkrut menyalahgunakan hayo ngadu jeung aing pacarna mah aing hebat teh henteu tah aing keur ngomong mah tapi aslinya mah kos kitu emang aing teu macan gitu negara maca kemana ngaji teh tah Ki Heru dia mah dia bonceng minggu teh dibonceng dia make rally sepeda abah uga rally hember tek sok dipake ku kula ngolong tek belajar sepedana hember mantap warina hebat naik mobilna baheula mau belajar atuh Haji Pendi mah dia sinking hember baheula sanu boga hember beuh lain tuan tanah moal boga tah damas sepeda cewek tah gas nah jemput ngaji mun bada mingguan teh ngobrol di tadi hari tadi tuan ieu ngobrol naon jeung Wa Ahmad jeung Ki Ahmad nyana bae ngobrolkeun perang bae beda-beda perang teh di anu diseret ditembak di penjara unggal minggu kula sok dengekeun beresep ai perang nama embungan resep perang embung tapi resep gadegeun nyana jagoan asli nyaritakeun perang nyana teh asli jeung Bung Karno Masya Allah nu tersep kabeh pake lalagaan Belanda teh kunyana mah pake lalagaan kadieuna mah tah dijemput hujan
hujan gede. Sekali hujan gede jemput teu basuh. Tantang hari teu basuh. Hujan gede batu memarake payung segala nyanan. Jalan dapur ka dieu talawang nu ieu tah. Lekun lewat. Ieu hujan buat teu basuh. Atuh jalan sela-sela hujan bae sakitu. Kadengkeun we eta kuat. Ambo. Bisa aya sela-sela hujan. Saya ya kari atuh bari seserian ge bari mikir urang. Jalan sela-sela. Teh sela-selaan singrai-singraikeun beureung ditu nya. Eta mantak perang menang ya baheula ngalawan Belanda modelna kos kali. Modelna. Dua kali jemput nu ngajemput nanti Mang Uding jeung Mang Sobar biasa almarhum Ki Sobar nu sok ngajemput ajul kawin dikawinkeun jeung urang Ticung baheula lurahna teh Ki Sobar tah kaberannya tah ngajemput jemput pelebah eta teh dayat pan eta mah bininya mah ieu blok nerosa dayat teh ikan tadi dia mau hese tah asal di batuan ke rusak deh batuan rusak deh hujanna diisup dijemput ka ditu pas dijemput teh hujan dengan becek becek blok tek 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 datanglah ka dayat belah dia geus sampai Cilongok tipolesen ngaguling sepeda teh ngaguling Wah Ahmad mah teu kahandap kieu bae dulu atau tinggal Mang Sobar bae pada jadi kos kieu tuh ya batu ngaguling kahandap teu atuh mau ngasih Sobar mah beak ieu udah beak kabeh beak geus pokona ngaguling ka bucak eta henteu di luhur bae kieu sepeda geus naik deui ajeunna naik deui ka dieu plek pikiran kayaknya na aing di kumaha atas sih atuh deuk naon naik sepeda hiber bae sakjana tuh datang ka dieu blok aduh di sepeda ka dapur ka ditu biasa ditanya ku abah sia blok amat atuh itu na wah hajina henteu nya nama pan sia blok ayeuna henteu nya nama ngapung bah tekadap eta jadi cakap ulah gandeng tanya gua abah wah itu budak mah barlok ngaguling jok jalan teh apaan itu uang mah henteu wah tuh uang mah geus di luhur saking anu nahanan jadi teu kahadap henteu eta wae teh bisa ilmuna kos kitu sholawat bae teh sholawat tuh sholawat dibaca kunyana mah nganggang coba baca ku eta lapar dibaca ku eta mah ya Allah geus ese jaritakeun ada perang ngalawan Belanda teh ya nu kari itu atuh mantak atuh hese jaritakeun ada teh elmuna kumaha eta bisa kos kari didigul di penjara lapar sapoe dua poe tilu poe atuh kunaon eta dibawakeun sang lewat kancing urut kancing baheula pan aya kancing teh jadi teh eta kancing anu kancing nanti ya kayu secang baheula pan nanti kancing teh eta kudu pake obat mun aya jalan dia lewat set dahar di jero Belanda ngintip uplek bae maksudnya ipan di jero anu dahar diintip ku Belanda meunang ti mana terus we diintip ku Belanda coba balikna ka mana nya asup tak katanya kok beres sesalaman lewat dia cu cak Belanda liang segede ti bisa asup nah geus mah mending dikaluar-kaluarkeun cak kena bahaya ieu mah teu kontan ari dikaluarkeun ku sebab ningali eta asup ka dinya masya Allah urut kancing bisa asup ka luar ka jero di kumaha coba ya Allah ya Rabb iyalah keistimewaan tapi ngaji hikam balaga minggu Ki Haji Mahali
Mbah Ewa